hayang sarana tekanan ekonomi bibi manepi ka teken digawe ka Saudi Arabia jadi TKW tuh bener sesemet bibi we hayang boga rezeki teh sia hayang boga rezeki teh nepi ka kitu teu pira eta teh hayang kabeurit pelenis hayang ngasaan digengge maksudna mah hayang acting cara batur hayang kabeuli HP kabeuli bibi kabeuli ngan didinya disipatat anu ngagarantung teh nu bodas teh geuning sampeu eta mah sanes HP atuh tape kitu di Arab teh sugan teh ieu jelema teh saroleh kabeh geuning aya we nu kurang ajarna aya wae nya kumaha talalakon di Arabia teh boga dunungan teh guru SD kasep garwana teteh can gaduh putra anjing-anjing angkat tinggal salakina di imah teh ai bibi keur ngepel we kitu tah ngahaja jika noleka rasaan teh salakina oge nya carogena teh tos angkat boro bibi teh da ditu mah kudu dijilbab ya kudu dicadar beri anu ai eta teh kotor dadakan bibi teh ku bibi teh dempel bari jeung boleklak ping-ping kemana karep sangeunahna si horeng aya nu nyawangkeun dunungan pameget cacan angkat meureun kabita nempo ping-ping bibi olo beri jog gabrung teh ti tukang ngabekem atuh dipangku bibi dipangku dibawa ke tempat tidur olo bari curugna teh dikana biwirkeun maksudna mah ulah cekcok jempe dirangsadan tah baju bibi tah kudunungan pameget lain mun urang eta tulu ngajerit nah ka atuh lain menta tulung ngajerit menta tulung ka saha di lemur batur dawuh nu wawuh ngajerit oge kalah beak tanaga meni jempe we da puguh genah ongkoh Jek bibi oke isukna kalah nawaran deui isukna ditawaran deui ku bibi teh ada perkosa deui abogorot cingiri ongko pamerena gede tamangeuna berkesan bibi mah diperkosa ku urang Arab inget wae nepi ka ayeuna tah neng sarua jeung si Dedi Agil marukana naha naon bibi jelema jangkung gede maklum bulu dada teh pinuh atuh wadih keremet awas make helm godeg teh ka dieu tah toh bobogaanana wah sugema si Benjang spektakuler sama si Benjang we nya kitu nyampanya jeung eta gerakanana neng teu sangka urang Arab gerakan kumaha anu sok disaurkeun ku Pak Haji Apo di dieu mah kejeung aya gerakan ajul gedang teh aya di ditu aya gerakan entep senok kapal miring santok bogo bangkong sapintrong lele ngajeng jehe karecek marmot teu eleh deet dilawan tak ku bibi ku gereyem nilem ngajengkang tak kitu mah gerenyem di lempi marukana gereyem nilem dikombinasikeun jeung santok bogo waduh neng ngaburileng nah bibi menaker pisan jorang teh sanes ieu mah pangalaman nu ka nepi ka kitu tah pangalaman bibi ku hirup-hirup ku hirup hayang senang hayang boga rezeki tah ulah kasorang ku nen mah geulis bageur sabibieun silaka doraka na bibi mandanga doa ka pangeran teh Gusti nyangakeun abdi panggebruskeun ka neraka jahanam rumaos hirup teh ngancrut eueuh da dasar agama tak neng mah aya benar polos pisan di sini mah tadi nama disebut oge bibi mah sampah masyarakat ieu ka Cikoneng ngaliwat bibi mah sedih rek ka pasar teh sedih sing ararewos eueuh nu nanya tah kaum ibu teh ka bibi naon sababna dan nyakitu meureun apal kana kalakuan bibi nyebut oge geuning
Aing ngaliwat bibi teh moro kana cingkara cewis ta urang Cikoneng pajarkeun teh tuh cenah tingali si hamur kanyut ngaliwat nyebut naon ge hamur kanyut da eta meureun salakina dume salakina geus ngasaan bibi apa uninga neng Bandar Doma Dayat Meureun geus ngasaan bibi teh ah mimiti diperkosa teh ku eta masuk di beja-beja di marokana aduh ampun bibi ulah kasorang kunen manen ulah dumeh bogoh ka lalaki teh ulah dumeh gede pamerekna der kahormatan dibikeun saacana ngaliwatan hukum tika naudzubillah summa naudzubillah neng kadek neng kene ku bibi sila kadorakana mah neng mentong kamu gadis-gadis urang Cikoneng mah cing saroleha atuh ka ABG lalaki nantong mah kejeng merkosa hayang mah kawin heula we lah era bisi abus kana buser bisi asup kana patroma nama baik kampung jadi tercemar teh kitu teh marukana teh bisi asup kana buset buser aya jelema begang-begang datang ka imah bibi lungak longok ka pipir manawi aya nu ngisah doma saha si kacai bibi keur ngisikan ti tukang nangkod tak ka bibi nya ajar ketenan moal lila cenah kitu hampura bibi maneng kuneng ulah kasorang nu kitu patut era inung bapak bakal kaganggu bakal wiwirang di kolong catang upami ngadangu anu jadi anak benang kahormatanana saat sana ngaliwatan hukum tikah neng kadek sing hati-hati kadek bakal jadi sabiwir hiji tah awewe mah sengkaleng awewe mah masih cara lelaki seng tamaga loba pepotongan bibi teh di antarana tadi Cikoneng aya anu lega tarang buleud geuning sirahna teh ngaranna Saripudin popotongan bibi teh ampun teh bibi membaheula lamun ieu mah lamun dicaritakeun heueuh kagorengan ieu mah aibnya aib naon Pak Haji apa uninga lara tah jeung putrana si Kapep teh maruk teh kungsi ngagetrik-getrik bibi baheula aduh putan teh ngeureuy ieu ka bibi pusing ngaraos obat teuing teu pira dibere lauk 3 untuk si Kapep teh harita teh ditukeran ku lauk eta mah lauk nya tah kitu bibi geulis bibi mah ngawaratosan ka neng deudeuh teuing bageur ulah nugi kakak alaman ku neng mah umat percanten salira mah parantos pinuh ku didikan rohani jeung jasmani ulah kasorang aswatama ulah geus nepi sampurasun sang pandita aduh neng bibi mah aya tamu aduh tobat teuing wartoskeun atuh Kakang jeung Rama. Rumawi ayo.